Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta'allamil lughatal arabiyyah. Ta'allam kudu diajar anjeun al-lughatal arabiyyata kana bahasa Arab. Wa hibbaha sareng kudu mika cinta anjeun kana ieu lughah Arabiyyah min qalbika tina hate anjeun. Watakalam sareng kudu ngobrol anjeun biha kalawan ieu lughah Arabiyyah. Wansyurha sareng kudu nyebarkeun anjeun kana ieu lughah Arabiyyah baina usratika di antara keluarga anjeun. Wa qaumika sareng kaum anjeun wasairin nasi sareng sakakarina manusia. Wadafi sareng kudu ngabela anjeun anha tina itu lughah Arabiyyah. Fa innaha karana sayaktosna itu lughah Arabiyyah lughatud dini eta bahasa agama. Wa qad ikhtaroha sareng nyata milih kana ieu lughah Arabiyyah saha Allah taala Gusti Allah taala ala ghairiha kana liana ieu lughah Arabiyyah minal lughati tina pirang-pirang bahasa. Wa anzala sareng nurunkeun Allah biha kalawan ieu lughah Arabiyyah Al-Qur'ana kana Al-Qur'an al-Karima anu mulya. Qala ngadauh azza wa jalla inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu inna sayaktosna kami ja'alnahu eta ngajadikeun kami kana Al-Qur'an Qur'anan kana Al-Qur'an Arabiyan kalawan make bahasa Arab la'allakum supaya aya aranjeun kabeh ta'qiluna eta anu berakal kabeh. Fa idza ra'aita mangka di mana-mana ningali anjeun musliman ka jalma muslim yastahzi'u anu ngaguyonkeun ieu muslim bil lughatil arabiyyati kana bahasa Arab pansohu mangka kudu nganasehatan anjeun ka ieu muslimin annal ihza'a kana sayaktosna ngaguguyonkeun biha kana itu lughah Arabiyyah yu'addi eta ngadatangkeun ieu istihza ila bugdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana benduna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bu'duhu sareng ari benduna Kangjeng Nabi ngabenduan ka Kanjeng Nabi teh kufrun eta kufur. Kama seperti perkara waroda anu geus datang ieu ma fil hadisi din hadis. Ya Salmanu hei Salman la tubaghidni fatupariqo dinaka. La tubaghidni mang ulah ngajadikeun bendu anjeun ka kuring. Patupariqo mangka bakal misahan anjeun dinaka kana agama anjeun. Kudu ngucap kuring ya Rasulullah hei Rasulullah kaifa ubghiduka. Kaifa eta kumaha ubghiduka ari ngajadikeun bendu kuring ka anjeun. Wabika sareng eta tetep kalawan Gusti. Hadani ari nuduhkeun ka kuring saha Allah Gusti Allah. Qala ngadauh Kangjeng Nabi la tubaghidil araba. La tubaghid ulah ngajadikeun bendu anjeun al araba ka orang Arab. Patubaghidoni mangka ngajadikeun bendu anjeun ka kuring. Man ari sajalma gosya nipu ieu eman al araba ka orang Arab lam yadkhul mangka moal asup ieu eman fi syafaati kana syafaat kuring. Walam tanalhu sareng moal meunang ieu eman naon walam tanalhu sareng moal meunang ka ieu eman naon mawaddati ka cinta kuring. Wa amara sareng marentah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bihubbil arabi kana mika cinta ka orang Arab. Pakola teras nyarios Kangjeng Nabi ahibbu kudu mika cinta anjeun al araba ka orang Arab li salasin karena 3 perkara. Li'anni karena sayaktosna kuring Arabiyun eta orang Arab. Wal Qur'anu sareng ari Al-Qur'an Arabiyun eta make bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati sareng ari cariosan ahlil jannah Arabiyun eta bahasa Arab. Wallahu a'lamu bissawab.